Saatnya canggih gak? Din, kadia Din. Naon Juhro? Mana bisa tuh nyieun kalima make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Ah, nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana ledang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Kala kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon tah Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah di gireuna teh hayang hansip anu nangtung. Dinya mah teu rame ya. Iji kadia gara Ici. Naon Din, mana emang ngajak ulin wae Orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasanganna nya. Siga beurang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna? Ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak pakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak pakaran. Sabangsaning awi pakebu kasur atau napi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Dia radio. Urang rek carita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceuli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya keneh tuh bapak maneh teh. Udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Saatnya canggih gak? Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh Kasep? Eta tadi halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana terkena bodor, teu bosan di setrapu ibu, karep deui mana. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Bana maghrib sata acan Isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung bada maghrib saat acan Isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Pak, iya abi bade ngintun surat ka Palembang. Mangga, kayak orang timbang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona Bu. Naha? Margi beratna langkung teuing. Naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios bilih kakandungan tipun lanceuk anu nembe pirak.
Mangga atuh sok naik kanu dipan. Urang pariosnya sok ayeuna mah laanan rak sukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge abdi mah ari ngalaanan baju lampu teh kedah dipareuman. Daniel, Naon Jack atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongkot cenah mana teh bobotoh, Lin. Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Saatnya Cangika. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek, Bu. Aya, Pesan itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we, Bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya, Nganggo waluh? muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah, Bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we, Bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring, Ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah, Bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa, Bapak? Jalan tah we kuya lah. Hatur nuhun pasenan katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu, tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalan tahna. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Ari maneh geus di mana ini? Kemajuan Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tatangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes, PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh. Kudu dipanjangan tah geura. Daniel, Naon, Jack? adil geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Saatnya Cangika. Udin, Naon, Ici? mana apal teu psikopat teh naon? Naon? Psikopat, Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? naon? Psikopat, aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame? Percuma anjeun mah ngendog teh meuni laleutik. Uyuh, Naon atuh? tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh.
Tah, kuring mah panghaream-hareamna mi gawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bat haroream. Nya hoream atuh. Pirage ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Ya coba geura dina koran. Aya berita aheng aki. Nah aya naon atuh incu ici. Iya ki tingali. Aya jalma rag-rag di tingkat 3 tapi salamet ki. Bener-bener jagoannya ki. Eta mah teh sabaraha ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrag tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalnya hungkul. Terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Jakarta Pak. Kali dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi. Nah, tadi dia calik napanya. Mohon. Sabias dus nama di payun ya Pak. Oh mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge. Tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirip incu teh behat. Ranginang bu, ranginang ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh, Kang? Bade ibu, iya ranginang buatan Garut bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu ibu mangga. Anya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu beukah. Aduh ibu, nya gampil atuh ibu. Sok mangga ibu ngagal heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah ibu. Saatnya Cangihkan. Pak, Ici tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya, Pak, ya. Nah, harapotnya meni goreng kieu. Iya bereumna nih loba kieu. Gawe naon wae atuh maneh teh Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya bereumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Har gening, ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak bahasa sekolah SD. Mamah aya, Aya, Pah. si Lingling aya, Aya, Pah. si Simsim aya. Aya, Pah. Jadi sararea ayanya. Aya, Pah, sadayana ge aya. Papa masih ngreug-reug wae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah, marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Wow walak sia. Teu neuleuh aing di tukang. Make eureun ngadadak sagala. Bisa teh sia nyupiran mobil teh. Tuh tingali mobil urang jadi rusak gara-gara didinya ngarem ngadadak. Ye, kehulaanan Pak. Bapak nu geus nabrak di tukang. Terus ayeuna nabet make adat-adat sagala, Pak. Pantes aing ngambek atuh ka didinya. Sabab maneh teh geus eureun ngadadak nyaho. Kuring mah teu salah, Pak. Yeuh, dengekeun. Kuring mah geus nepi ka garasi kuring. Nah, Bapak abet nuturkeun abi ha. Sugan teh lain garasi. Bu, atos tuangna cik etang bu. Tuangna sareng naon wae, Cep? Gepuk hiji, bunya 3.500. Hon, sarang tempena hiji. 500. Sanguna hiji.
Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan bu. Punten pak, Mangga. Ari anu dimaksud sapi gila naon pak? Cobi abdi pasien penjelasan anu eces pak. Mangga. Panyakit sapi gila teh aya ciri-cirina. Tingali weh, upami aya sapi anu lempang di jalan raya, dina kaayaan calo di tepuguh nu dijugjug. Tah terus eta sapi teh surengan serenge jeung ngomong sorangan. Tah eta teh bisa nyerikeun yen eta teh katerap panyakit sapi gila. Saatnya canggih gak? Aya ku aneh eta sifat manusia nya sapi. Aneh kunaon hayam? Nya sok we pikir cing asak atuh sapi. Naon hayam? Soal nasib kuring teh bangsa hayamnya ari tileutik diurus di hade-hade, nah ari geus gede sok dipencit. Nasib kuring ge sabangsa sapi ge teu beda jeung anjeun. Nah ari kitu kumaha kitu? Nya sok we Bandungannya apanan unggal isuk-isuk susu kuring teh. Nya tah ku batur-batur ku manusia teh. Dipersan we ari dikawin henteu. Naon bercerik neng? Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon kitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung, nah meni disadar men ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Oh, ari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope ah. Gope sating tong we lah, kok? Ya, bisa teu? Hanya, oi kagak ngerti ah. Apa itu sating tong? Ari gope naon? Gope mah 500 ah. Sating tong oge 350. Cik, sato naon anu sok nog? Hayam. Beri asin. Asin. Nah, aya sato asin. Mun kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Saatnya canggih gak? Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusia? Maung. Orai. Ya. Nah, eta. Bener, cik sato naon deui lianti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak. Naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur bahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi, Bu. Salain ti tinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harna habet banteng. Nya ari banteng na seueur mah sigana dina televisi geningnya nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. Tuh.
300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna 500.000 ditambah 500.000 setuju? Setuju. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Saatnya canggih gak? Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Tah pak, iya takaran obat teh kada dituang ku bapaknya. Muhun dokter, ari sadinten 1 kali 3 sendok. Sendok naon ta dok? Asa kirang kabaca ku bapak mah. Oh, 1 kali 3 sendok temok pak. Mana SIM? Milarian manuk pak. Mana SIM? Muhun, milarian manuk pak. SIM mana SIM? Muhun pak, milarian manuk. Ah, putih lang kau. Bapak perkutut. Buah si mana lagi 5.000 sekilo. Buah si mana lagi 5.000 sekilo. Ya, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo, di ditu mah 5.000, di dia 4.000. Mangga Bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sekilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, tabu, tah mangga baragus keneh Bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sekilo dibayar sekilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana Bu, mangga canak sarang tanggunganana. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Mang weser sirop mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap. Siropna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Saatnya canggih gak? Pelayan, kumaha ieu teh? Maknya dina sop aya laleur paeh? Mending atuh Pak dina sop mah laleur hungkul. Komo dina roti mah aya cucunguk. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabanna teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring, spesialis gol penalti, ari didinya naon? Hari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Jek. Naon nih aya naon? Ari mana geus ngajaran nempo pamajikan Stevie Wonder, Chan? Acan? Naon gitu?
Sarua atuh. Sarua kumaha maksudna? Nya sarua we jeung Stevie Wonder. Apana Stevie Wonder ge can pernah ningali pamajikanana. Nel, Naon? adieu, mana pernah ngadenge-dongeng Stevie Wonder hayang dawagan teh di Hawaii? Acan, nah kumaha eta dongengna tah? Heueuh cenah Stevie Wonder teh hayang nginum cai dawagan. Terus nih tah gaedna naik kana tangga kalapa. Ari geus kitu? Eta mah barang ngadenge aya nu ngagebut heuh. Stevie Wonder teh langsung nyarita. Geus cenah hiji ge cukup. Naon anehna eta dongeng teh? Aneh nama palebah nu ngagebut eta. Naon? Apa nu ngagebut eta teh lain kalapa, tapi gaedna ti soledat, terus ti bebet. Saatnya canggih Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar Pak, saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya Pak. Penyakit Bapak itu banyak Pak, tapi yang paling terlihat itu stroke Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat. Nini, kadieu geran Nini buru atuh Nini. Naon Aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timba anjing emberna. Tonggo jerut Aki, puguh tadi teh jamu sari rapat nini tika cemplung ka sumur. Pa ujang mangke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya urang Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, Tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. bisa ada si Ici. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep. Sarang naon wae tuangna, Sep. Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 Sep lah. Da sangguna mah teu etang. Nah, 2000, nah sangguna teu etang. Sesah ngetangna hiji-hijina duh. Saatnya canggih sia kanyahoan aya nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narak jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba sakala. Sumpah bapak abdi menteu. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopina teu tiis-tiis. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh? Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mun Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak? Leres Pak.
Nah kumaha gitu si Ganu rewas? Uguh we Pak da abdi mah reuas da nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak.